Abdi sareng Budina dina pembelajaran pangrumat bahasa Sunda. Dibuat budak sadayana menuju bade hujan sakedap di rutina hujan tos ceudeuh pisan di hideuk hujan teu. Oh henteu bade di mah rutina mah bade hujan kaosna tiris pisan. Barudak ayeuna urang aya di musim pancaroba di mana musim teh gentas-gentos, sakedap hujan, sakedap deui panas. Dina dua musim eta aya kajadian-kajadian alam anu sok aya. Upami dina usum hujan, biasana kajadian alam teh nyaeta sapertos caah, uruk, lini. Usum panas dina bahasa Sunda disebat oge usum halodo. Kajadian alam anu aya nyaeta kahuruan. Biasana kahuruan teh ayana di leuweung atanapi di gunung. Nah kali abdi soleh sareng soleha, hayu urang tinggal video tentang kajadian alam me hideuk tiasa lampu uninga naon wae kajadian alam. Kajadian alam nu kahiji nyaeta angin topan. Tuh tinggal ku hidup sadaya anginna meuni ageng pisan. Anu kadua nyaeta caah. Mun ceuk Indonesia mah banjir. Kajadian alam anu katilu nyaeta urug. Mun ceuk Indonesia mah longsor. Kajadian alam nu kaopat nyaeta tsunami, ombak ageng pisan anu ngahantam basisir pantai. Kajadian alam nu kalima nyaeta kahuruan leuweung. Mun ceuk Indonesia nama nyaeta kebakaran hutan. Tuh tinggal eta seuneu meuni ngagugudag pisan. Kajadian alam anu kagenep nyaeta lini. Lini mun ceuk Indonesia nama nyaeta gempa. Lini teh rumatak bangunan dinding-dinding raretak aroyag sadayana. Saatos hidup ngupingkeun video anu nembe dipintonkeun, mangga langsung dibuka halaman 73. Di halaman 73 aya 4 gambar anu saluyu sareng carita anu tadi. Hayu urang eusian sasarengan. Gambar anu kahiji leureuh caah, urang tambihan caah dengdeng. Caah dengdeng teh nyaeta banjir bandang. Anu kadua lini ageng atau gempa besar. Anu katilu jalan urug atau jalana terkena longsor. Nu kaopat nyaeta leuweung kahuruan atau hutan yang kebakaran. Kade nyeratna ulah hilap dina huruf Sunda aya e cureuk sareng e atau e ditambihan huruf u. Salajengna urang teraskeun ka halaman 74. Namun halaman 74na urang fokuskeun kanu bagian C na anu paling handap. Anu bagian eta nyaeta parentahna pecocokeun kecapna sing luyu. Eta ku hideuk ditarik garis kana kecap anu luyu sareng kajadian alam. Hayu urang sasarengan. Eta aya contoh angin. Nu kahiji angin saluyu sareng topan. Anu kadua kahuruan. Kahuruan saluyuna sareng seuneu leres pisan. Seuneu teh naon? Seuneu teh api. Anu katilu lini. Lini saluyuna sareng naon? Sareng gempa leres pisan. Upami tsunami saluyuna sareng
Ombak leres pisan. Upami caah saluyuna sareng cai. Caah teh ulah hilap nyaeta banjir. Hiji deui hujan sareng cedem leres pisan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pembelajaran pangrumat bahasa Sunda kanggo dinten ieu dicekapkeun dugi deui. Urang patepang deui dina pengajaran pangrumat bahasa Sunda mingguan payun. Bu Guru Seja pamit. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.